Kacatet dina sajarah perjuangan anak hiji peristiwa anu katelah peristiwa Bendungan Kemuning, hiji pacogregan antara nasionalis Oto jeung tuan kontrak Wonogiri nu boga penyendekan residen Pekalongan. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda. Kiwari urang boga salam nasional nu mangrupa pakik merdeka bari nonjokkeun peureup kaluhur, salam anu ngagedurkeun sumanget para pahlawan bangsa dina mangsa revolusi fisik nggoning ngarebut kamerdekaan bangsa Indonesia. Eta salam nasional teh diciptakeun ku Oto Iskandar-Dinata, salah saurang pahlawan nasional nu asalna di Tatar Sunda. Tangtu bae jasa Oto Iskandar-Dinata teh lain ngan sakitu-kituna. Perjuangan jeung ketakna dina ngabela bangsa jeung lemah caina natrat katembong dina lalakon hirupna. Umpama bae dina mangsa anjeunna jadi anggota Volkslad Dewan Rakyat. Didinya sora Oto Iskandar-Dinata harus kadengena ngabongkar sagala katreujegan pamarentah kolonial walanda. Bagian pidatona anu kawentar nyaeta basa anjeunna nyabit-nyabit kemerdekaan bangsa Indonesia teh rek karana dipaksa atawa henteu teu saeutik gumantung kana sikap walana sorangan. Tapi kuring percaya bangsa walana cukup sadar tangtuna oge moal hese milih hiji di antara dua, mundur atawa diusir. Reaksi umum karena pidato Pak Oto teh luar biasa. Umumna bangsa Indonesia mah asa dipanggedalkeun kreteg angeunna anu salila-lila dikemu. Nya ti harita mimiti nyebarna jujuluk si jalak harupat pikeun Oto Iskandar-Dinata teh. Dipapandeukeun kana hayam adu asa Ciparage nu garung tara asor di mana-mana. Kongas kuat teungeul asak dina ulin tara kongkorongok salah mangsa, tapi ana neunggel mata karumpuyuk lawan. Oto Iskandar-Dinata teh pituin urang Sunda dilahirkeun di Bojongsoang Dayeuh Kolot Bandung dina tanggal 31 Maret 1887. Mimiti sakola ka HIS terus ka Quick School Bandung sarta namatkeunana di Hoger Quick School Purworejo tahun 1820. Didinya anjeunna jadi guru HIS di Banjarnegara, terus pindah ke Bandung, ke Pekalongan, jeung pamungkas di Jakarta. Jiwa kaguruanana di akhir bakal medal dina Dharma Bakti anu jembar mimiti katangenna mah waktu di Pekalongan. Harita Oto Iskandar-Dinata kapilih jadi anggota Giminstrad atawa Dewan Kota. Nya didinya wawanen, jajaten, katut, wewesena mimiti tembong teh. Kacatet dina sajarah perjuangan anak hiji peristiwa anu katelah peristiwa Bendungan Kemuning, hiji pacogregan antara nasionalis Oto jeung tuan kontrak Wonogiri nu boga penyendekan residen Pekalongan. Keukuran harita mah luar biasa atuh. Aya bangsa urang pangkat guru HIS geus wani-wani ngalawan kanjeng residen, tapi kateuneng
jeung taludeng guru Oto nu dibarung buka jujuran jeung keikhlasan geus bisa ngelehkeun kakawasaan residen Pekalongan, malah residena sorangan anu dipindahkeun di Pekalongan. Ngan disaprak kajadian eta ngaran Oto Iskandar Dinata dicatet di buku hideung alias daftar jalma-jalma anu sawaktu-waktu bisa dibuang ka diku. Jaba ti peristiwa Bendungan Kemuning teh jasa Oto salila di Pekalongan diantarana bae ngabela rakyat dina tindakan polisi kolonial anu teu adil jeung taya ras-rasan. Terus deui ngungkap kejahatan-kejahatan lentah darat nyeuseub getih rakyat pribumi nu hirupna geus katalangsara. Di Pekalongan tugasna dipindahkeun ka Batawi anu ayeuna katelah Jakarta. Di Batawi Pak Oto asup jadi anggota Paguyuban Pasundan tahun 1828, malah terus kapeto jadi ketuana. Nya dina mangsa kapamimpinan anjeunna Paguyuban Pasundan teh leuwih katembong kamajuanana, utamana dina bidang ekonomi, pendidikan jeung politik. Salaku pajuang anu banda sifat brukbrak, anjeunna mikaresep tokoh Werkudara alias Bima dina pawayangan. Lain pedah gagah gandang, tapi lantaran gandang, tapi lantaran teuneng, ludeng dina ngabela bebeneran, jujur sahinasna, sok langsung kana tujuan dina nyekal pancen, teu seja sosorah menta salamet, tapi wani ngorbankeun naon bae asal tujuan kahontal. Dina zaman Jepang, Pak Oto oge nyekel kalungguhan salaku Direktur Surat Kabar Cahya, pimpinan Jawa Hokokai, pimpinan Badan Panulung Korban Perang, anggota Cuo Sangiin, serta anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Dina zaman kemerdekaan diangkat jadi Menteri Negara, anjeunna anu ngadekeun BKRT, anu engkena jadi Tentara Nasional Indonesia, henteu kungsi lila ngalaman kamerdekaanana teh. Dina akhir tahun 1845, Oto Iskandar Dinata keuna ku fitnah nepi ka ditelasanana, layona ngambang di basisir Mauk, Tangerang. Nepi ka ayeuna can aya kapastian saha-sahana saenyana anu boga pokal ngaleungitkeun nyawa Oto Iskandar Dinata, anu jelas mah jalma-jalma anu teu mibanda rasa tanggung jawab. Pamirsa, mung sakitu anu biasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.